Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Materi pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai Biantara. Teks Biantara dalam bahasa Sunda. Sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan contoh Biantara dalam bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin anu kusimkuring dihormat, langkung dipayun sumangga urang sangakeun puji sareng syukur ka Gusti. Rehna kalayan rahmat jeung karunia pimantenan urang tiasa patepanggaran di ieu sakieu. Terhilap salawat sinan salam mugia terasa ngagolong junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kula wagina para sahabatna oge mugi-mugi dugi ka urang sahabat bantuan setia. Hadirin anu kusimkuring dihormat, dina dangeun ieu sim kuring bade ngadugikeun diantaranya jabat masa kita. Nah, ada yang dimaksud jabat masa kita. Hadirin sadayana, sakitu wae diantara anu kabeh hatur sim kuring mugia agen mangpaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten kana samudaya kalebatan. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh Biantara yang telah didengar tadi, ieu aya eusi jeung babagian Biantara. Anu kahiji aya salam bubuka, kadua pangbagea atau kata sapaan, nu katilu bubuka Biantara, kaopat pangbagea randegan, kalima eusi Biantara, kagenep panutup Biantara, katujuh salam panutup. Anu kahiji aya salam bubuka. Nah, biasanya salam bubuka teh sok diawalan atau selalu diawali oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teh mangrupa salam bubuka pada Biantara. Anu kedua aya pangbagea atau kata sapaan. Contohnya ini bisa dilihat ya. Nah, sapaan ini merupakan sapaan wajib karena di dalam Biantara kita harus menghormati siapa saja yang datang pada acara tersebut sebagai bentuk penghormatan bahwa kita menghormati dia yang sudah datang. Salajengna nyaeta bubuka Biantara. Dalam bubuka Biantara ini jangan sampai tertukar dengan salam bubuka. Dalam bubuka Biantara ini biasanya mengucapkan puji kepada Allah, kepada Rasul. Anu kaopat nyaeta pangbagea randegan. Nah, di sini ada contoh Bapak sareng Ibu guru anu kusimkuring dihormat. Dari pangbagea randegan ini merupakan kata penegasan atau bahwa saya akan menghormati Ibu Bapak guru sebagai kata pembuka untuk menuju isi dari Biantara. Anu salajengna nyaeta eusi Biantara. Eusi Biantara ieu mangrupa pokok tina naon anu rek ditepikeun nalika Biantara. Anu kagenep aya panutup Biantara. Contohna rupina cekap sakitu wae pisang gameun ti sim kuring jeung sajabana. Artinya dalam Biantara kalau misalkan kita membuka Biantara berarti harus ada penutup Biantara. Jeung anu pamungkas nyaeta salam panutup. Apabila di awal pembukaan kita menggunakan Assalamualaikum, berarti salam penutupnya juga harus dengan hal yang sama, yaitu billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk itu apa itu Biantara? Biantara teh salah sahiji kaparigelan nyarita pikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Sangkan isi Biantara urang nepi ka anu dituju atau anu dimaksud tangtu bae dipika butuh cara-cara atau teknik nyarita anu
teu sagawaya. Artinya, dalam biantara kita harus bisa membawakan suasana yang menarik agar yang mendengarkan bisa paham apa yang disampaikan, karena dalam biantara ini bukan hanya menyuguhkan materi yang menarik. Cuma kalau misalkan materinya menarik tapi dengan pembawaan yang biasa saja, tetap penonton tidak akan mendengar dengan sungguh-sungguh. Aya sababaraha metode biantara. Anu kahiji nyaeta metode impromptu atau ngadadak. Disebut ngadadak teh lantaran dina cara midangkeunana teu make tatahar heula, tidak ada persiapan sama sekali. Boro-boro make naskah. Dari metode impromptu ini kita harus bisa menyampaikan sesuatu itu dengan menarik atau bisa menarik perhatian para pendengarnya. Anu kadua nyaeta metode ngapalkeun. Nah, cara midangkeunana ieu mah sabalikna tina impromptu. Nurek biantara teh nuliskeun heula naon anu rek diomongkeunana, tuluy diapalkeun kecap demi kecap aya nu kaliwat. Nu matak sok aya kesan kaku nyaritakeun teh. Da bari nginget-nginget teh naon anu diapalkeun teh. Ngomong lagi tara bebas, da kauger kawatesanan ku naskah teh. Biasanya dalam metode ngapalkeun ieu atau menghafal, nah ini biasanya suka mematok kepada naskah, jadi biasanya tidak bebas dalam bercerita, tidak seperti impromptu tadi. Tapi tetap dalam biantara kita harus menyajikan materi dengan pembawaan yang menarik. Nu katilu nyaeta metode naskah, nyaeta biantara anu bari maca naskah. Nah, ieu metode teh biasana kurang dipikaresep lantaran anu biantara sok tungkul teuing kana naskah. Langka ngayakeun paadu tetep jeung anu ngabandunganana. Tuluy lantaran ngaduk-duk wae maca kana naskah tara dibarengan ku gerak atawa gerakan leungeun nepi ka biasana mah matak bosen anu ngabandungan teh. Dari metode naskah ini biasanya orang yang biantara itu sengaja dia membaca full naskah apa yang akan disampaikan. Anu pamungkasnya eta metode ekstemporan. Dina prakna biantara metode ieu mah teu make naskah, tapi nuliskeun poin-poin penting anu engkena rek ditepikeun. Nu salajengna nyaeta padika biantara. Dina biantara aya padika anu disebut talbog. Eta teh singketan, geura urang wincik hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta teteg sikepna. Hartina tegemper ditetep ku panonton. Sikap anu teteg sarta kalem biasana nembongkeun kamampuhna dina ngawasa nu ngabandunganana. Lamun teteg mah dina nyarita moal gemper lamun ngayakeun kontak mata jeung anu ngabandungan. Tah dina waktu nyarita teh kontak mata jeung nu ngabandunganana teh kacida pentingna pikeun muserkeun paniten anu ngabandunganana kana eusi omongan anu ditepikeun. Intinya, jika kita tidak ingin terlihat gugup di depan penonton, kita harus terbiasa untuk bicara di depan umum. Nah, itu sebagai melatih diri untuk percaya diri. Salajengna nyaeta alus eusina. Eusi biantara anu ditepikeun alus sarta penting keur nu ngabandungan. Hal ieu kudu diluyukeun jeung kelompok massa naon anu ngabandunganana. Mun hareupeun patani meureun anu dipikaresep teh kumaha cara tatanen anu modalna leutik tapi hasilna mucekil. Dalam menyampaikan biantara, topik yang kita ambil harus sesuai dengan sasaran atau yang mendengarkan. Contohnya, ketika kita ingin biantara di depan anak-anak yang sedang sekolah, mungkin tema yang kita ambil misalnya cara belajar yang tidak bikin pusing. Nah, itu kan merupakan topik yang menarik yang dan bisa didengar oleh anak-anak. Anu salajengna nyaeta gerak awakna merenah. Anu disebut merenah dina biantara teh nyaeta gestur teh. Nah, dari gerak tubuh ini kita bisa mempraktekannya dengan gerakan tangan, postur tubuh, tapi jangan sampai berlebihan. Anu salajengna nyaeta omonganna merenah. Dina omongan lihat
Salian ti bahasa anu diucapkeun teh kaasup oge lentong jeung ngucapkeunana atau lafal. Susunan bahasana tangtu wae kudu hade jeung bener ngalalkeunana. Kitu deui lentong anu merenah jeung ucapan anu bener bisa ngarojong kana nandeskeun isi biantara. Dalam pembawaan kita saat biantara, intonasi itu sangat penting. Misalnya ketika kita biantara, kita ingin menegaskan satu hal, nah itu bisa intonasinya dinaikkan. Nu pamungkas nyaeta gaya nyarita. Nah dina gaya nyarita ieu nyaeta kamampu nyarita hareupeun umum atau public speaking. Anu pikareseupeun narik pamite nu ngabandunganana. Dalam hal ini biasanya berhubungan dengan metode yang disampaikan. Apakah pembawaannya itu impromptu atau baca naskah, atau dia menulis poin-poin pentingnya saja dan lebih sering improv seperti itu. Salajengna nyaeta mamanis basa dina biantara. Anu kahiji aya gaya basa. Ieu contohna sadaya ilmu anu parantos dipaparinkeun ku bapa sareng ibu lir ibarat obor anu nyaangan laengkah simkuring sadaya. Nah, maksud dari lir ibarat obor itu mengandung gaya basa metaforal. Anu kadua nyaeta purwakanti. Purwakanti di dieu contohna langkung ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun. Aya kecap anu murwakanti nyaeta sorau. Nah, salajengna urang diajar rarangken tengah. Dina biantara biasana sok diawalan ku puji sinareng syukur. Nah, sinareng ieu teh mangrupa kecap anu make rarangken. Nyaeta kecap sareng anu ditambah rarangken tengah in jadi sinareng. Aya oge rarangken tengah nyaeta kecap gading make rarangken tengah jadi gumading. Rarangken tengah ar ditambah kecap luncat jadi laluncat. Mung sakitu anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih aya tutur saur anu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah anu teu merenah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.